diriwayatkeun aya hiji jalma boga dulur awewe. Eta dulurna nu awewe teh mau caritana. Manehna nu ngurebkeunana atau nguburkeunana oge. Teu kanyahoan ku manehna eta emasna ragrag ka jero kuburan. Kulantarannya ieu ti peuting manehna datang ka kuburan. Maksudna rek nyokot eta emas. Teras kuburanana rek dikeduk, digali. Tapi ngedukna kuburan teh teu tulus. Nyaeta sabab di jero kuburan pinuh useun. Gancang bae balik bebeja ka indungna. Ma naon ari ka abonana?